Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu guru anu kusim kuring dipikahormat sareng rerencangan sadayana anu kusim kuring dipikas cinta. Lakung tikayun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur urang sadayana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kulantaran nikmat sareng hidayahna urang tiasa kempel dina ieu acara dina kaayaan sehat wal afiat. Amin ya Allah. Sareng teu hilap oge sholawat sinareng salam hayu urang curahkeun ka junjungan urang sadayana nyatana Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, sareng ka para tabi'in tabi'atna anu tumut turut ka mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sadayana, tepangkeun wasta abdi Karina Adelia di kelas 11 IPS 2. Abi ti dieu bade ngadugikeun biantara ngeunaan pentingna kasehatan. Dina waktos ieu abi bade ngadugikeun pentingna urang ngajaga kasehatan kanggo hirup urang sadayana. Urang sadaya wajib ngajaga kasehatan sareng kabersihan lingkungan. Teras urang teh kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Misalna neresihan awak pas urang keur mandi, neresihan kuku, nyikat waos anu rutin jeung sajabana. Lamun urang hoyong janten jalmi anu jeg-jeg waringkas, urang teh kedah maresihan diri urang sorangan dina sagala kotor anu aya. Bade kotor anu jasmani atanapi kotor anu sifatna rohani. Upami urang bade maresihan kotor jasmani, urang teh kedah mineng mandi jeung maresihan lingkungan di sekitar imah urang. Teras kumaha cara maresihan kotor rohani? Maresihanna nyaeta ku cara ningkatkeun kaimanan urang, katakwaan urang, kudu zikir wae jeung ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sadayana, sakitu anu kapihatur disimkuring, hampunten bilih aya kalepatan dina cariosan atawa aya cariosan anu teu merenah kana manahna. Muga-muga